Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alla tamsyiya sareng ulah lembatin dina sendal anu sahiji. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la yamshi ari lapad la yamshi ulah lempang saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun fi na'lin wahidatin dina sendal anu sahiji wal yan'al sareng kudu make itu si ahad huma kana itu dua sendal jami'an barina bareng auliyah huma atawa nyoplokeun itu si ahad kana itu dua sendal jami'an barina sakabehna wala taduko sareng ulah ngegejlig anjeun al ardo kana bumi bikodamika ku suku anjeun au bina'lika atawa ku sendal anjeun. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala wala tamshi fil ardi maroha wala tamshi ulah lempang anjeun fil ardi di bumi marohan halna gumede innallaha sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta henteu mikaresep Allah kulla mukhtalin ka tiap-tiap anu gumede pakhurin anu sombong wa fil ayatil ukhra sareng dina ayat anu sejen wala tamshi fil ardi marha wala tamshi ulah lempang anjeun fil ardi di bumi marohan barina gumede innaka sayaktosna anjeun la tahriko eta moal bisa molongoan anjeun al ardo kana bumi wala tablugo sareng moal tepi anjeun al jibala kana pirang-pirang gunung naonana tulan panjangna wa alla tatamayala sareng ulah condong anjeun yaminan ka katuhu wasyimalan sareng ka kenca wala takhtiro sareng ulah ngeupelkeun anjeun biadaika kalawan dua leungeun anjeun kibron karena gumede wa ujban sareng ujub wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis nadoro ali lapad nadoro ningali saha sallallahu alaihi wa alihi wasallama Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila abidu dujanata ka abidujanah wa huwa bari ari abidujanah teh yata bahtaru eta gumede itu abidujanah baina sofaini di antara dua sopi Uhudin di gunung Uhud faqala teras nyarios Nabi inna hadihi sayaktosna ieu misyatun eta tingkah lempang yubghiduha anu bendu kana ieu misyah saha Allah Gusti Allah illa fi hadzal makani kecuali di ieu tempat wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen bainama rajulun ari lapad bainama rajulun dina waktu ari hiji lalaki yamshi eta lempang ieu rajul fi hullatin dina pakean anu ngagendingan tu'jibuhu anu ngajadikeun ujub ka itu rajul naon nafsuhu dirina itu rajul murajjilun anu ngagalingkeun ra'sahu kana sirahna itu si rajul yakhtalu bari sombong itu si rajul
bimisyatihi dina tingkah lempangna itu si rajul id khosapa ujug-ujug ngableskeun sahallahu Gusti Allah bihi ka itu rajul bahwa bari ari rajul teh ya tajal jalu eta jejeritan ieu si rajul fil ardi di jero bumi ila yaumil kiamati nepikeun ka poe kiamat wallahu a'lamu bissawab.